kadewe cing hati-hati dulu Jang. Ya. Jelema. Siapa teh? Siapa cacing? Jelema. Naon budaknya lukan indungna kitu? Ma we. Lah, naon? Si lain. Ah, nyao. Ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Bawa-bawa dulu euy. Moal kitu timbal ka dia datang. Naon dengekeun di sia aya sora naon le. Ya lemah. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Tong bodor sih mun teu nyari. Jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan. Nah, yang serikan goblok. Nya teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Heuh. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikeriting. Hayang diboreuman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu. Rada teu percaya. Nah, Manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pogo da awewe. Atuh make gamis atuh. Iya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Iya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh Gemul. Jurig nu kitu mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya kaleureun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para dijualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha?
saha kakasih teh sih ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kutadi Reja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh ngan tatangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heeh sing ai salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belenggu nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agak lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanya gen rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pangakhirna maka yang rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh itu agama naon sarua Islam rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok saralah tapi bener euy waduh bener tauhid di jelema nya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe pageto
aing mah lain geus pake teu deui geus nganyang kalioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8. Naon? Rukun Islam teh. Tong ngaluwihan dengan 177-na. Oh, ada gening da 5, gening asli nama. Tapi di leuwihan kumana jadi bener oge teh. Aduh, jadi bener oge. Tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge ye. Nya. Anu luak leok pamadeganana geuning, teu istiqomah. Aduh, bener euy. Iya. Ai ka-8 cik siling naon? Dahar. Pep, sabab lamun urang teu dahar da pae atuh. Sok, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang. Salapan. Naon? Nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro. Tapi eta aduh ampun. Aduh. 10 Naon? sare. Sok narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting ban. Tapnya ku kitu nama aneh teh. Ku balalan nara tapi salah itu. Ayo mana rek namahan deui 11 naon? nyaring manya sare wae. Tuh, da bener pisan. Aduh, agama naon ya jelema ya duh. Ya. Kaharti tauhidna euy duh. Kajak teh karti cenah. 12 Naon? jeung ngising. Nah, hadek dahar wae. Enggak goblok ya.